bosen salami aya di dieu. Oge hapunten upami teh mah aya kakirangan margi memang di dieu masa kieu buktosna Nyimas. Saraswati nutup antep ka Ibu Ratimah bari ngawalon. Abdi nu sakedahna dihapunten Mama. Margi ku ayana abdi di dieu tangtos panginten ngarepotkeun kasadayana nu aya di dieu. Nu jelas abdi nu sakedahna nganuhunkeun kana panampian emak di dieu sareng pitulungna Untari. Kitu di antara eta obrolan. Anu saterusna dina poe isukan Saraswati bener-bener ngalaksanakeun kasanggupanana. Nurunkeun ilmu silat mandehiang ka Untari, tutas resmi diangkat jadi muridna. Tetela Untari teh nyaan hayang bisana, teu belikan atawa nyeri hate upama sikep jeung caritaan Saraswati kawilang jadi heuras teu jenggala. Malah tekun jeung leukeun nurutkeun kana sagala rupa parentah jeung bimbingan tinu jadi guruna. Saraswati oge jadi kahudang sumangetna pikeun bener-bener nurunkeun elmuna ka Untari anu tetela bener-bener daria dina narima naon rupa anu diajarkeun ku dirina. Waktu keur dina kaayaan leureuh Untari jeung Saraswati terus nante gunter ngarobrol. Katingali Untari ngesang capek sigana teh. Ini ngan sesah diajar silat teh nya ce. Ari ningali Saraswati mah bet sapertos anu gampang sareng harampang. Nari abi kinten-kinten tiasa moal kitu sapertos Saraswati. Untari nanya ka Saraswati bangun anu cangcaya kana kamampuhan dirina dina neuleuman ilmu silat ti Saraswati. Ulah nyerita kitu Untari. Urang kudu boga keyakinan yen Nyai bakal bisa neuleuman ieu ilmu. Sakabe jalma malah anu ayeuna padanya rebut jago henteu jol bisa kitu wae, tapi ngaliwatan tahapan diajar atawa latihan. Sakamu pamininggal Kang Rawing geura anu tetela ilmuna tos teu tiasa katurutkeun ku paneuteuk biasa geuningan ce. Kacepetan gerakna mueuh mata kaget bagja panginten kanggo Saraswati mah kagungan caroge ka Kang Rawing nuluhung ku ilmuna ce. Memang ece ngarasa bagja Untari. Ngan eta kabagjaan teu bisalana sabab gogoda jeung cocoba teu oleh daratan. Ngan ece teh boga kayakinan yen lamaran lalakon hirup teh memang teu salawasna aya dina katenangan jeung kabagjaan saperti nu karanapan ayeuna ku ece. Yupi Kang Rawing kapungkurna maksud abi teh nuju jajakana nah memang tos jago sapertos ayeuna ce. Kang Rawing puncakna neuleuman ilmu matutas nyangking ilmu pamungkas Eyang Nur Alam. Anu memang Kang Rawing mah mangrupa pawaris utama eta ilmu. Ngan tetep we sanajan bari jeung kitu hate mah teu boleh salempang ece teh Untari. Sabab ku pangalangan waktu kamari mangsa dicangkalaku si jalur rampang. Beuki ka Bandungan ye loba jago-jago anu luhung ilmuna tur nyalahgunakeun pangartina. Anu patoja ieu jeung lampah salaki ece. Anu tangtu pamatepung teh bakal patelak nganu jiwa. Ieu nu jadi rasa kasalempangan pikeun ece teh. Saraswati bet jadi ngabayangkeun nu jadi salakina. Anu terus lumampah neangan laratan ngeunaan dirina jeung si keling anu jadi anakna. Anu geus tangtu bakal loba pangalaman anu kasorang sarta karandapan ku salakina. Saperti nu kungsi diguar ku Untari waktu salakina datang ka daerah Karangjago nepikeun ka patalakna jeung jalur rampang. Ngalangkang nembongan jirim si Rawing nu jadi salakina. Hiji lalaki nu mibanda pribadi mandiri anu dipika cinta lahir jeung batin ku dirina. Saraswati jadi nyambat ka si Rawing. Kang Rawing, nah tu lambaran lalakonan hirup urang teh beuti oleh pinanggi wae jeung cocoba Kang. Padahal lamun abi terang Kang Rawing teh ka Karangjago tangtu meureun urang teh bakal patepung anu saterusna urang bisa lumampah bebarengan geus saneangan laratan menjadi anak saperti dina waktu-waktu ka tukang urang teh boleh bebarengan. Saraswati bet jadi kahudang sawanganana. Nyoreang lampah ka tukang lampah nukung si kasorang aina bet bruh breh narembongan. Kunaon geuning sapertos anu ngalamun Saraswati nuju ngemutan saha sih ce? Untari kedah dilisan meuraikeun lamunan Saraswati. Ece teh bet inget kana jadi salaki Nyai. Sabab kawilang rada berat oge lalampah nu kasorang ayeuna mah. Beda jeung lampah ka tukang nukung si kasorang upama aya naon-naon teh weleh atawa teu weleh we diungkulan babarengan. Ieu nu jadi prihatin pikeun diri ece bari ayeuna ge tacan karuhan deui. Nah nu jadi anak ece teh salamet aya di kieuna atawa kumaha. Sanajan Saraswati atawa sanajan ece nya nu kasebut Saraswati pamajikanana, tapi keukeu ece teh salempang hariwang mah teu weleh aya. Saraswati lain wanita biasa dina harti nyangking ilmu silat mandehiang, tapi tetep be inget kana kaprihatinan hate mah bet jadi riuk semua alum paromanana.
Kadenge Untari nyarita deui. Dige ngiring prihatin ceuk kana kaayaan Saraswati ayeuna. Nanging abdi ngiring ngadoakeun ceuk muga we dina waktos anu moal lami deui Saraswati tiasa riumung pulung di sareng kulawargi kalayan dina kaayaan pada salamet ceuk. Saraswati gancang meper di getaran kaprihatin hatena. Inget ka Dewi Panganting menjadi guruna, ras inget kalampahna sorangan mangsa neuleman ilmu mandehiang ka Dewi Panganting. Lambaran lalakon hirup Dewi Panganting kurang kumaha nyeri perihna. Tapi dina mangsa ngajarkeun ilmu teu nimbongkeun maneh boga kasedih. Untari, geus teu kudu ngobrolkeun di lalakon anu geus kasorang, anu penting ejeung miharep sangka Nyai bener-bener tekun. Ejeung soson-soson dina neuleman ilmu silat mandehiang. Bet kakara ayeuna euci mah make ngangkat murid segala rupa. Punten atuh Saraswati pami abdi nemetos tumaros ngeunaan Kang Rawing kalian lancang naroskeun sagala rupina nu patali sareng kulawargi salira ece. Teu naon Untari, tanarimakeun kana kanyataan nu lumaku sarta karanapan. Yuk urang teruskeun deui itu latihan teh Nyai. Untari jeung Saraswati neruskeun dilatihanana sajeroning kitu dina waktu marhatikeun Untari ngalatih jurusna tetep we ari ingetanana mah teu bisa dipaling. Saraswati nganteng pikiran kanu jadi salaki jeung anak nyata ka si Rawing jeung si Keling. Caturkeun keur jadi bahan pikiran Saraswati nyatana si Rawing. Harita terus lumampah jeung si Banteng Bulung. Harita teh wancing jadi kasorenakeun si Rawing jeung si Banteng Bulung ngambah ka salah sahiji lembur. Di lebah sisi jalan pilemburan duanana leureuh dariuk dina luhur jukut garing. Wah, lembur leon ieu nya ka ngawing-ngawing. Nya gedeng deui ngamun ngan teu salah burit Kang. Murang nang tunang oge meronan meuting ka ngawing-ngawing. Nya aing teh salah. Memang sabenerna sakedeung ge peuting Teng. Nya lamun kapeutingan di jalan kumaha kitu Teng? Nya ngamun ngurang ngamutingan di jalan mah meureunnan ngurang mudu nyare di mana ka ngawing-ngawing. Nyari sare mah peureum atuh Teng. Naon hesena sare? Mending bingung ti ayeuna sabab dina lebah sare mah anu ditiangan teh peureumna Teng. Najan di kasuran nu empuk tapi lamun panon teu bisa peureum. Keur naon? Coba bae pikir ku Anteng. Tapi sabalikna sanajan dina luhur jukut paribasana lamun tibra. Apana nu dicangan teh kanikmatan Lin. Dunya ngitu bae ka ngawing-ngawing mah euy. Ngosok ngadinya bae ngari ngomong teh bener-bener teh ka ngawing mah ngentong ngadinya bae ngomong-ngomong jatuh ka ngawing-ngawing. Kita ari eleh ngomong ti si Anteng mah. Atuh da nya sare-sare we jadi pikiran Anteng mah tenang atuh Teng. Ayeuna urang teh kapan geus asup ka salah sahiji lemur Teng yo. Duka ting lemur naon jeung ngaranna yo. Ngan anu jelas laku urang lain jalma jahat. Bet asa piraku lamun eueuh anu haat nulungan urang lamun milu mondok nerte. Nabi Napi matawanan Teng. Sok kamana wae ngomong teh. Maksud nguing mah napi ngamun ngeueuh nganu haat nulungan kang urang nyoba ngarek ngumaha ka ngawing-ngawing. Bet miraku ngurang kudu mondok di luar Gang. Nu momokeun nama uing mah bisa nyare nu ngeunaan nibra ngejeng beteung deui. Nyoba ayeuna mah ngapanan ngarasana. Lapar yang daang. Neangan nikmat. Sarua kana geteng. Nah, asal teh meuli geus sieun ti ayeuna teu manggil si beteung teh. Tenang Teng. Tenang, lamun urang boga laku lampah anu merenah. Sing tenang we. Nah, cenah teh. Pokoknya mah tenang we Teng. Lamun urang boga lampah anu merenah, teu kudu melangsat selempang. Sabab jelema mah kumaha kalakuan. Upama kalakuanana hade kasasama, mangka sakabeh panto imah nu aya di mana bae oge bakal muka. Ngerti teu? Ngerti ka ngawing-ngawing.
nya ngaring uing mah moko-mokonya mangumaha Kang Awing we ngan keng umaha urang ge meureunnan teh terus di ngamana Kang Awing nya neruskeun lampah bae nepikeun ka mana oge moal bakabalik akang malamun can pangijeng si Keling katu Saraswati ngaring uing mah bet jadi nginget Kang Untari Kang ngeukeun naon nya ngayeuna Untari ngingeteun teu Kang Uing nya Kang Awing nginget di waktu ngeukeur ngurang indit leungeunna ngupai-ngupai Kang Uing Kang bogoh nyigana mah Kang Uing oh ngaku rindu gitu cigana Kang Awing aduh nah ieu mah si Anteng Wulung menisok diangerkeun leumpeuh Yuni teh ulah boga pikiran kainya teh kitu sortenan Untari mah lantaran ngahomrat ka urang nyawa yakieu mah tangtuna oge keur ngobrol be siga urang Untari mah ngobrol jeung indungna tangtuna oge meureunan wah madahal mangamun ngurang nyicing rada lila nesep meureunnya Kang Awing Uing mangari ningali Untari teresep ngamun ngeukeur ngimut Kang Awing terus ngamun keur nyeri ngitung-ngitung ngamun ngeukeur leumpang ngomong lamun ngeukeur ngagoler aduh eta ningali embitis meni ngagilimpong muning Kang Awing meni matak nguruy kana dadang ngamba eta ari nu moko-mokona manguing mah hayang we bisa gitu hayang bisa nepung jeung nyara subati salah ke di ngambek ku Kang Awing nya ngayang mangieu jeung anu ngaranu tadi teh Untari kabogoh Kang aduh aduh ayahna teh si Anteng nyaannya kasmaran sigan nama yeuh Nineng nya ka Untari malah geus Ateng tong inget-inget bae Untari euy akang jadi kumejot hayang balik deui yeuh aduh ngamun itu mah ngate Kang Awing oge nyarua meureunnannya ngembung eleh Kang Awing mah euy Kang Awing ngembung eleh euy aingnya tong cik coba perhatikan tuh aing lempang tilu jalma ka dieu teh tuh jelas lalaki teh tuh nilik dina rigig jeung tangtunganna mah kawilang jalma-jalma nu ngarareusi euy waduh bener kitu nyalah Kang Awing mesti bakal ngaliwet ngaliwat atuh ngaliwat kitu oh nyalahnya eutik meuni molotot nya mesti bakal ngaliwat ka dieu Kang Awing nyoba nanyakeun Kang Awing lembur naon ieu teh kitu nyugan beng eta nganu ngeukeun leumpang dieu teh urang dieu Kang Awing nyakeun ke kuku akang urang teh nyakeun ngan kade ulah nyieun gara-gara yeuh cicing teh ulah milu ngomong lamun akang ngomong ya pokona segala rupa kumaha komandeun tilu lalaki anu leumpang tinggal di teh beuki deukeut anu memang bakal ngaliwat ka hareupeun si Rawing jeung si Banteng Bulung anu keureureun eta tilu lalaki anu leumpang teh nu saurang mah kawilang geus kolot sedengkeun anu duaan deui mah anu leumpang di tukangeunana mangrupa lalaki ngora waktu ngaliwat ka hareupeunana si Rawing dehem bari terus nanya kanu eta ngaliwat kuring dehem jalur yo kelenan lamun teu ngaganggu kuring rek tumanyu ye ki ye cek si Rawing ditujukeun ka lalaki nu kolotna eta tilu jalma teh ting rarandeg lengkahna ngabagi panetupna ka si Rawing jeung si Banteng Bulung ngareret ka si Banteng Bulung pada ngageter hate eta tilu jalma teh sabab tangtunganna kaayaan badana si Banteng Bulung anu teu lumrah jeung ukuran jalma biasa lalaki nu kolotna neuteub ka si Rawing bari terus nyarita rek nanyakeun naon jang puguh kula kerusuh ieu teh naon nu rek ditanyakeun teh naon sok burukeun kieu teh ki kuring trek nanyakeun ari ieu teh lemur naon kieu nya katelahna ieu teh lemur naon kitu oh ieu lembur teh kalingga katelahna mah jang pupuh lemburna katelah Ki Jayaraga
Puguh kula oge keur riweuh ieu teh sabab meunang parentah ti Ki Jayaraga pupuh lembur kudu neneangan jalma geus maling peti perhiasan bogana Ki Jayaraga. Cohagna mah Ki Jayaraga teh kapalingan. Si Rawing kereung ngareret ka si Banteng Wulung, bari terus nyarita deui. Lembur Kalingga dengan Teteng. Naon? Kaligata. Hus, Kalingga. Lembur Kalingga itu. Kaligata ji. Kelanan Ki, iraha ieu kapalinganan eta Ki Jayaraga teh. Ah, nah bari noge make jeung hayang nyaho segala rupa kana urusan batur ieu mah bari noge. Malah sakuduna kula ngarasa curiga ka andi kaduaan. Saha ngaran di mana lembur jeung reka mana tujuan ngahaja datang ka dieu atuh kumaha? Jawab ayeuna pananya kula, kisana. Ya, menibet kawas kasakitu nya tunanya teh Lur. Bener-bener batur mana nyakeun iraha kapalinganana ieu kala kamari curiga. Wah. Nya gitu bener tang ngomong teh euy. Uing duaan ngayeuna ngeukeureureung teu meunang amun nguing nyicing leureuh di dieu, ha? Si Banteng Wulung harita babari bari ejeung ambak segala rupa. Tur tabari jeung morongos we sigana teh. Tenang Teng. Tenang Teng, kumaha cek komandeun. Tong waka morongos Teng, ulah babarian ambak Teng. Kumaha Ki? Tadi teh nanyakeun ngaran kuringnya. Ari rek dibejakeun teh bisi kaget Ki euy. Eta lalaki kolot teh jadi kahudang amarahna. Sabab si Rawing bangun anu teu dariang ngobrol jeung manehna, mun cereng panonna bari nyarita satengah nyentak. Mantong bari jeung heureui sia. Dewek pangawalna Ki Jayaraga. Ulah coba-coba pikeun nyeun sikap kurang ajar deuleu. Gancang jawabannya dewek tadi saha si lain? Salah saurang lalaki ngora nu aya di tukangan eta lalaki kolot bari terus nyarita. Bari da oge dilayanan teh atuh caritaan ieu dua jalma teh kinjo. Geus lah, tinggalkeun we. Atel bibir bari oge naon asana teh. Ki Inju harita murelang panonna kadua baturna. Terus nyarita deui bari neuteub seukeut ka si Rawing. Coba gancang jawabannya dewek sia tadi. Saha si lain duaan naon maksud jeung tujuan pangnaina di dieu. Terus terang kayan di lembur keur genting lantaran Ki Jayaraga kapalingan. Ngarti? Si Rawing harita tetep tenang sikepna, masih keneh diuk dina luhur jukut garing. Aduh, nya cek akang oge kieu Teng ye. Ari ka jalma anu sabar jeung soleh mah. Urang nanya nu bener-bener jeung sopan kalah ka dicurigai. Kieu teh curiga ka kuring duaan, nyangka kuring maling atawa bangsut. Kejem nian kieu. Ki Inju tayuh nama jadi beak kasabaran. Harita si Rawing ditewak bajuna terus dijungjung ke nangtung, meh we si Banteng Wulung luncat. Tapi si Rawing mere tanda kuleungeuna sangkan si Banteng Wulung tetep tenang cicing. Ari Ki Inju mun cereng ka si Rawing mageuhan cekelan leungeuna kana baju si Rawing. Bari nyarita harita bangun anu gemes. Nu balik sia ngomong teh. Dewek teh sieun sapeda si lain boga batur anu tangtunganana siga buta, ha? Coba gancang nyarita nu bener. Saha si lain sebenarnya, ha? Nanya mah nu bener atuh Kinju, entong bari jeung ngajamret baju kieu yo. Ih, getek kitu. Ayo kah. Cilaka ngajengkang gerak ke bebengkang gerak ge. Beureum beungeut Ki Inju, asa diheureuikeun meureunan ku sikep jeung caritaan si Rawing. Pereupna nu buleud harita mata maksud rek ditinggangkeun kana cukang irung si Rawing. Tapi Ki Inju teu nyahueun upama nu aya di hareupeunana teh si Rawing anu dipikagigis ku lawan. Si Rawing marengan kana gerakan pereup lawan meh di luar kamampuan lawan si Rawing ngalakukeun gerakan nu bener-bener batak aneh pikeun baturna Ki Inju. Sabab lain pereup Ki Inju anu keuna kana cukang irung si Rawing, tapi awak Ki Inju anu ngajengkang ka tukang langsung ngakejebut nang karak bengkang ngabebengkang luhur lemah. Gerak cengkang, waduh, gebut korejat, konea Ki Inju hudang deui. Beki buncelik panonna kaget anu lain dikieuna, sabab jalma anu meh dipopoh cukang irungna bisa ngalakukeun gerakan aneh, anu ngajadikeun dirina ngajengkang ngabebengkang. Nya, cekuring ogen kumaha Kinju? Lamunanya bari jeung jumrat jamret temahna teh sok ngajengkang ngabebengkang. Lamun geus kitu kumaha Lur? Nanyana nu bener atuh. Ngaran kuring si Rawing Ki.
Iya nu siga buta dulur kuring ngaranna si Banteng Gulung Aryas Bargulu. Si Rawing nembongkeun sapasan leungeun jeung ceuli belah kencana. Ari Ki Inju jeung dua baturna katingali harita pada sepapias paromanana mubuh teu nyangka sacong buuk upama jalma anu bieu teh meh ditindak ku manehanna teh nyatana si Rawing teh anu ngaranna ngagenjleungkeun pangeusi lembur Kalingga sabab dua poe ka tukang si Keling anu ngakukeun anakna si Rawing jadi jago pinilih mangsa miluan kana saembarana Ki Jayaraga. Yang sajongjongan mah taya nu cumarita si Rawing ningali tilu jalma nu aya di hareupeunna bangun nu karaget gancang harita nyarita deui. Itu kunaon jadi tingjalan tuh kitu lur. Weh. Beciga nu karaget geuningan. Nah ada kuring ge sarua jelema atuh make jeung jadi pias kitu teh beungeut teh. Ki Inju nyarita deui nanya ka si Rawing bangun nu kurang yakin sigana teh. Nah bener ujang teh si Rawing teh ya. Nyaritana aya mah jadi leuleuy jeung teu wanian papuncereng-puncereng siga tadi Ki Inju ka si Rawing teh. Keur naon kuring ngaran batur ki? Ngaran kuring si Rawing anak kuring dua nu lalaki ngaran si Keling anu awewe dina si Keling ngaranna Rasanti pamajikan kuring Saraswati indung kuring Maningsi bapak kuring Wikarta almarhum. Kumaha jelas Brak we Ki Inju deku di lemah. Nya kitu deui dua baturna puguh si Rawing jeung si Banteng Gulung teh dikaget ningali kalakuan eta tilu jalma teh. Hampura gula jang. Ari sugan teh lain jang Rawing atuh bagja nu lain di kieu nya. Terus terang kula teh lantaran gempeur ieu teh. Puguh ngudag-ngudag jeung neangan jalma nu ngaran Jalur Rampang tapi teu panggi. Ngadenge Ki Inju nyebutkeun ngaran Jalur Rampang si Rawing jeung si Banteng Gulung jadi curing kaget. Gancang harita si Rawing nyarita bari ngajungjungkeun badan Ki Inju sina nangtung. Jung nangtung ki nangtung. Jung nangtung ki nangtung. Nangtung ki nangtung. Lawan baheula mah nangtung ni nangtung. Yo lain nangtung ki nangtung. Ulah deku kitu. Nama sina kuring teh panglima atuh. Dedengan teh neneangan si Jalur Rampang. Ah, nu bener yo. Nah kadieu anu ngaran si Jalur Rampang gitu. Nangtung ki nangtung. Uluh, naon kang ngawing-ngawing? Nangtung ki nangtung naon eta kang ngawing-ngawing? Cicing ceng lah, bujangan malah ngarti. Ki Inju harita neuteut antep ka si Rawing bari ungeuk terus ngawalon. Bener jang. Si Jalur Rampang anakna Ki Buyut Ireng puguh dudungan kula Ki Jayaraga oge teu nyangka upama eta jalma bakal jadi bapa main. Da kawilang peti perhiasan bogana Ki Jayaraga nu dipaling teh teu kasusud atawa teu kasusud ka tingkah mana kaburna tah mangkeluk teh. Si Banteng Gulung katingali cengkat nangtung ngalengkah dua lengkah ka hareup geus aya di gigireun si Rawing. Jadi ngamun itu masih Jalur Papang terjadi mangsat kang ngawing-ngawing. Jadi mapa maling. Waduh, nadi dia jadi ngaya si Jalur Papang geningan kang ngawing-ngawing. Nu madak akang oge kaget teh. Kekele kinyo kala. Kuring terus terang ye kaget ye menang beja kieu teh ye. Ira datangna ka dieu teh si Jalur Rampang teh. Dua poe ka tukang di lembur teh diayankeun saebara jang. Ari nu ngayakeun saembara teh gulungan kula nyatana Ki Jayaraga. Sang geus acara lumangsung teh lalu jadi jago pinilih teh budak lalaki rumajang ngaran. Eueuh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.